Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tong gila di subscribe channel Yang Riki Purno. Gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Amal urang sapopoe ditulis henteu talangke malaikat henteu pere nepi ka manusa sare. Ditulis ku malaikat henteu aya nu kaliwat ibadah rejeung maksiat tepi ka waktu sakarat. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah taloseh nu fakir miskin jeung babeh saacan dibungkus boe. Agama eta aturan pikeun nu boga pikiran nu baleg wajib syukuran mun hayang menang ganjaran. Upami alim disiksa kade ulah nyieun dosa kudu akur jeung manusa sembah nu maha kawasa. Anu kawasa teh Allah salamina henteu bongo nu cager gering taweh woh diuningana ku Allah. Sadayana kanikmatan anu karaos ku badan mangkade eta titipan tong hilap engke syukuran. Eling-eling dulur-dulur mangfaatkeun eta umur kudu dipake salukur ka Allah nu Rabbun Ghafur. Ka Allah ulah takabur jeung kudu nyaah ka dulur saacan urang dikubur kudu diajar tapakur. Bumi langit jeung eusina eta saha nu gaduhna caang poek jeung hujana gaduh Allah sadayana. Apal peuting rejeung berang bisa diuk nangtung lempeng nikmat kulem barang tuang nikmat perem nikmat hudang. Allah anu ngeresakeun urang ukur ngagunakeun eta bakal diteraskeun yuk ti ayeuna pikirkeun mun rizki hayang barokah pake sodakoh jariyah. Rizkina bakal ditambah jadi syafaat di barzah.
Upami ku rizki lebar waktu zakat teu kaluar hantenya kanu lapar kenyiksa di alam mahsyar.